Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil Syai'ulillahi lahum wa fatihah Jani alaihi wa ifadihi min anbiya'i wa mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya'i wa syuhada'i wa shahidin wa li kulli ashabi kulli adna'i kulli sesama fatrati sallallahu alaihi sayyidina syaikhana wa rijala'i wa ila fatrati syaikhana hasan ali asyadili wa ila fatrati sayyidi zamani imam mahdi wa imam al-fadli Menurut jami isyarat dan suluhi dan makanu dan Allah yuri darajatihim fil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah syai'ulillahi lahum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim usulihim wa qulubihim wa masyayikhihim wa ahli baitihim wa ila arwahi jami'il muslimin wa muslimati wal mu'minin wal mu'minati kafatan min asyariqi wal ardi wa maghribiha fi barriha wa bahriha an yaminiha shimaliha min ladunha ila qiyamis sa'ah fi syai'ulillahi lahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadhihi hadiyatuna khususan ila ruhi syahidil kitab surat tauhid alim al-fadil al-wali al-kamil asy-syaikh Muhammad Nawawi Wilaruhi Alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alamihi wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhihima wa ahli baitihima syai'ulillahi lahum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa in kana sunnatan yaqsidu al-istijara Faqala la'af'alu kadza wa in kana sunnatan Tina sapali pamurtadan ucapan teh murtad ucapan teh nyata pamiya jami nyarios qala atau ngomong istijamah la'af'alu kadza kulimah mami gawe kaza kana ieu wain kana sanajan ayana ieu eta sunatan sunat lamun mah ngarokok teh sunat wah mami gawe murtad
upami nyarita kitu teh yaqsidu bari neja ieu si jalma al istihza'a kana ngageugeukeun kana sunat. Lamun ngarokok teh sunat ngarokok maksudna ngageugeukeun kana pagawe sunat. Muhammadiyatin sunnatnya nyata torekatna anu bangsa Muhammad. Di sunnatnya nyata torikotun Muhammadiyatun, itu jalan hidup Nabi ya tadi sebabnya teh torekat. Jadi pada malam Nabi, pada malam para Rasulna sadayana berputar dina antara sunat sareng wajib. Sunat wajib, sunat wajib, sunat wajib. Jadi pada bulan anu menang di para rasul eta teh bisa wajib, bisa sunat. Mencuk urang mah barang tuang teh di urang mah wenang. Di rasul mungkin wajib, mungkin sunat. Karena pada malam Nabi mah sadayana ge tasyrik. Tasyrik teh menjadikan hukum agama, menjadikan syariat. Jadi syariat tuang teh mubah, perkara anu mubah karena Nabi ningali Nabi tuang. Kulem teh perkara anu mubah karena urang ningali Nabi teh kulem. Jadi kulem teh disimpulkan kulem teh adalah hukumna kulem, hukumna teh benar. Nabi anu didamana mah wajib didamana teh karena nembongkeun ka umatna bahwa pagawean sare teh adalah benar. Ari harkat darajat jalmi munggu Allah mah ditingali tina seueur pagawean katoatanana. Sadaya Nabi, sadaya Rasul pada malana teh teu aya anu kaluar tina sunat sareng wajib. Anu makruh teh bisa jadi wajib. Nabi milih makruh, eta bisa jadi wajib kang wajib ka mau Nabi mah. Karena nembongkeun ieu teh makruh. Nah, nembongkeun tasrek ka umatna anu ge bakal dijadikeun hukum wajib teh mongkeun pagawean teh makruh tapi damana teh jadi wajib mangajina. Bade teu luhur kumaha darajatna Kangjeng Nabi anu padamelan sanajan usiana 64 tahun tapi eta padamelan sapopoe teh 24 jam teh teu kaluar tina sunat sareng wajib. Ari sunat ganjaran, wajib gede ganjaran. Fitras makin bertambah usia bertambah derajat kemuliaan Allah. Taita sebenarnya tori kotun Muhammadiyatun sunnah. Harap kalau qail dinatingkah ayana jama'an nyarita menyarita wa inkanat sunnatan dia dikorihi la a'alu ila akhirih. Dina kaayaan zaman ngomong la akal kata kulit kami gawe karena ieu sanajan ieu pagawean teh sunnah. Eta teh yaqsidu al istihza'a. Maksudna ngomong kitu teh ngageugeukeun al istihza'a kana ngageugeukeun aya istighfar tegasna ngenteng-ngenteng. Jadi panginten urang teh ulah langsung menjas eta teh murtad. Kada tinggali heula maksudna mane ngomong kitu kumaha. Tapi bakal tinggal tidak korena. Gaya dengan ngomong gitu teh ngageugeukeun atau ngomong gitu teh lain ngageugeukeun bakal beda. Dina gaya bahasa tulina mimik benar. Jadi nyebutkeun kuring moal migawe kana ieu sandian ieu teh sunat. Tah lamun eta teh ngomong kitu lamun dimaksud ku ngomong kitu teh ngageugeukeun. Ia diperbuat di khilafi ma idza arada mubalaghata fi tab'idi nafsihi. Di khilafi ma berbeda kalau perkara idza arada di mana-mana maksud ieu si jalma ngarepkeun si jalma mubalaghata kana ngalametkeun fi tab'idi nafsihi dina ngajauhkeun dirina eta si jalma. Autliko
atau ngamutlakeun misalnya henteu maksud ngomong anu tadi teh henteu maksudna leuweikeun henteu maksudna naon ngomong kitu lamun mah ngarokok teh sunat mah gawe henteu maksudna naon ngomong kitu eta mah teu murtad ngan maksudna leuweikeun eta murtad atawa ngamaksud ngomong kuring mah migawe kana ieu sanajan ieu teh sunat kuring mah migawe karena ia ngarokok sengaja dia rokok itu sunat tak maksudna mah tapi dinafsihi ngajauhkeun dirina maksudna teh mun aya pagawean anu berat sebab eta teh disunatkeun kuring mah migawe misalkan lamun ibaratna dia contoh lamun maju di sawah-sawah teh hukumna teh sunat nah gitu ya hukum dari sunat sedangkan ulama lain kapasitas karena macul saya sahli jadi masing-masing lamun di mengenai contoh masing-masing jadi terbuka sawah teh lamun dipacu ku mau digarap ku sorangan eta teh hukumna teh sunat kuring mah gawe lamun mah macul dina sawah pangaboga sorangan eta teh sunat kuring mah gawe eta mah tapi nafsi ngajaukeun usulahna bari ukur sunat hari wajib apa harga mati urang teh rek teh kana itu sareng ngadawu fi kifayatil akhyari anu ngagaduhan kifayatil akhyari ternyata Syekh Nawawi berarti waqala ngadawu ieu Syekh Nawawi fi kifayatil akhyari di kitab kifayatul akhyar walau taqawwala jeung lamun silih omongan saha syakhsoni dua jama faqala maka ngomong saha ahaduhuma salah sahijina syakhsoni la haula wala quwwata illa billah ucapkeun la haula wala quwwata illa billah wa qala jeung nyarita saha al-akharu anu segena hiji deui la haula wala tuhni min ju'in kapuro maka kufur si ahad wala quwwata illa billah cek an hiji deui la haula wala tuhni minju teu daya teu upaya la tuhni teu butuh minjuin tina lapar kapuro maka kufur ieu si ahad kumaha eta nu maksudna ya haula wala quwwata illa billah la haula teu daya teu upaya ngajauhan maksiat ka Allah wala quwwata teu kekuatan bidamel taat ka Allah illa billah ya bikulli Allah cek hiji deui la haula teu daya teu upaya wala tuhni minju henteu sugi minju tina lapar aya teu upaya teu aya daya urang teh teu aya teu bisa nanaon teu aya kakuat teu aya daya teu aya upaya dina buktina teh upaya seperti urang pemingali anu diharapkeun pana urang ningali anu diharapkeun nya cek keterangan teh ghaddul basar wajib urang ngabayirkeun paningali tina titingali anu haram begitu bray awe nulis atur yang dulur wajib urang teh ngabayirkeun paningali urang yang mana geus nyampak begitu dek aya kajadian spontanitas bahkan tos biasa ngarepek mun geus biasa urang ngabayirkeun paningali tina anu haram maka repek lain dimaksud di alam bawah sadar masih mengatakan itu haram dalam kembali dan dibentrok
tak aya upaya urang dan tina ilmu jeung akal begitu berat. Urang upaya ngabadirkeun paningali cek urang eta upaya urang padahal eta beunang Allah la haula cek urang cek pemikiran urang teh daya urang kekuatan urang bisa menghindar tina kadorkaan. Jamaah ngaji na berputar tina syariat bakal aku oke teh dina hatena saja teh ngomong kana hatena urang geus bisa menghindari tina kadorkaan cek mana teh urang cek mana padahal dua lagi salah ku ieu mah dua lagi ditepis la haula teu daya teu upaya. Na Quran kuring nyiptakeun anjeun jeung sagala anu digawe ku anjeun. Kalau na Quran Allahu khalaqakum. Surah Allah Al-Quran. Allahu ari Allah eta khalaqakum anjeun aranjeun kabeh wa ma ta'maluna. Jeung sagala perkara ta'maluna anu digawe anjeun. Jama tadi nigawe menghindarkan paningalina tina kadorakahan asalna mana? Padahal surah Allah mesti kana Quran. Anjeun meunang nyen kuring, sagala pagawean anjeun meunang nyen kuring. Erek alus, erek goreng. Anu alus tadi teh menghindarkan paningali tina kadorakahan eta perkara anu alus. Ta eta teh lain beunang, urang beunang Allah mata la haula. Tina contoh eta urang tiasa nalik dibuat karena sagala rupa. Karena naon udah mah teu daya teu upaya mun urang nuju ngalakukeun aktivitas naon dina manah itu urang mah teu daya teu upaya ieu teh pada menang Allah gerakan dengan urang ku Allah bahkan gerak teu hate urang ge beunang Allah tuluy berusaha menghadirkan Allah segala Allah segala Allah segala Allah segala Allah segala Allah teh teu urang bae Allah. Tetap selalu sapali ulama mas jamaah anu nyokokeun dirina di mana usaha rek ka mana bakal nyahoka pangeranana di mana-mana eta jamaah geus nyahoka pangeranana bakal hatena teh bakal moal ngaku dirina teh aya anu aya teh Allah. Jadi bagi cara arah tadinya karena masing-masing di urang sadar teh wajib urang makrifat ke Allah. Wajib makrifat ke Allah. Jika jami dia asup ka bumi bus ka bumi agreg begitu abus ka bumi makanan tersedia dengan tempat anu rapi. Lamun jeung boga akal pasti bertanya ini masalah. Ini masalah. Boga masalah. Nafas segala ayat, nafas gratis, cari gratis, ya. Sehat gratis, tawabanang. Nyampak ayat tentang kalah segala rupa. Namun orang berapa bertanya, itu gimana kabeh? Dan mal ayat itu dalam dua ayat. Mal ayat hiji perkara hiji benda, anu tadi nak beda teu ayat. Di logika di segala perkara anu aya tadi nanti eueuh eta teh la mujibun lahu min mujibin wajib ka eta perkara teh secara akal wajib aya nu ngayakeun teu kahati aya hiji perkara eueuh nu ngayakeun tadi eueuh logika urang berjalan teu berarti urang ngabandungan urang teh eueuh logika urang berjalan urang teh tercipta tina Cimani manehna ge eueuh teh ya jadilah Cimani membuat dia Cimani anu saja jadi cenah daging timpal jadi getih timpal terus jadi daging timpal ya proses mau aya kejadian gitu lamun eueuh anu ngagamau kitu akal ya logika mah mustahil di kuku mage eta urang manarima eta kejadian teh pasti aya proses geus daging timpal teh cenah dilala bertumbuh ngabentuk aya leungeun aya suku aya sila singkat cerita 8 bulan
4 bulan hirup. Oh hirup tadi nama Allah. Jadi hirup utek-utekan. Hirup air karena hirup pasti barang hirup barang dahar. Sakale yang hirup hukum adat. Iya, minum nanti mana dahar di mana. Sahar mereka. Di jero ketinggiannya urang tos. Dikuatkan ku Allah. Nu aslinya urang teh bisa naon hidup teh ku makanan. Di jero ketinggian di 4 bulan lebih ke 8 bulan. Terus urang bisa bergerak-gerak. Pada saat itu urang teh sadar nggerakkeun. Mun ayeuna urangnya urang gerak. Asal naon? Kubrak kadangnya. Nah, jangan akal nasihat bertanya. Bakalnya mah. Tapi lah, kada sebuah keilmuan disimpulkan benar bahwa ieu teh aya ini ternyata Allah. Allah anu ngadamel urang, fitrahna urang teh diciptakeun teh keur ibadah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati kuring menciptakan jin dan manusia kecuali keur ibadah kuring. Jadi ayeuna mah tinggal introspeksi we di urang ketika urang ibadah, pasti urang teh matak mah bener hirup teh. Mah bener hirup jelema lamun teu tujuan keur ibadah. Karena fitrah penciptaan urang teh diciptakeun ku anu nyiptakeun teh keur ibadah. Urang teh ibadah berarti geus sulaya hirup urang teh tina fitrahna sendiri ge geus sulaya. Matak kitu we. Moal aya kabagjaan di dunia anu lain moal aya kadangan hati karena urang geus sulaya tina penciptaan urang. Teu upaya menghindar tina doraka wala quwata sareng teu aya kakuatan urang ngalakonan taat Allah illa billahi amin sadayana ge ku pitulung Allah. Para pengarang kitab, di awal kitab sok dinawitan bismillah alhamdulillah tuluy kaitna sok aya la haula. Eta teh sebagian para ulama jana mengedepankeun di awal permulaan bicara mula haula wala quwata teh eta teh dina sarana ciri jana anu ikhlas. Karena geus biceun tina sadaya upaya manehna tina segala daya upaya manehna ieu teh kabeh beunang Allah geus nukeun jeung bakal dikaran teh beunang Allah teu diaku ku manehna. Itulah tauhid tertinggi anu urang kudu dicapai gadeunya. Haula wala quwata sanajan teu dilepan maknana dibaca hungkul ge geus mengandung hebat faedah teh. Dina berbagai literasi keterangan ayat-ayat anu manusia tinggi tadi antara la haula wala quwata illa billah lamun dibaca 100 pada asar sekieu bakalan lamun dibaca 300 sekali bakalan eta teh tanpa mikir urang kana makna komo urang lamun ngalepan kana makna bari dibaca teh jadi nepan bahwa urang teh bener-bener teu daya teu upaya hirup urang teh diatur ku anu nyiptakeun urang ku Allah mata anu bakal beunang kabagjaan sempurna ketika urang takwid 100% ridho diatur kehidupan teh kumaha Allah. Moal aya hiji kalakuan kejadian anu terjadi ka makhluk anu lain kudrat sareng iroda Allah kabeh eta teh diirodatillah dikehendaki ku Allah. Erek goreng erek alus erek meunah erek teu meunah erek pahit erek amis anu terjadi ka diri urang eta teh dimasyiatillah kabeh ku kersana Allah. Kali urang mah tapakul kadinya we. Ngabandungan masyiah Allah kehidupan urang kayak kamana geuleuna kumaha peta urang sanajan anu dimaksud urang karek ngarencanakan ternyata rencananya sami jeung rencana anu di bawah rencana Allah terjadilah ulah dia beunang urang Allah geus nangtukeun anu leuwih nyeri hate kana hate mah eta urang loba kahaya loba rencana anu teu kebetulan eta teh teu sarua jeung rencana Allah teu sesuai sareng iroda Allah capek di mana baca urang di dunia bahagia teh eta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kuhayo diwirikeun kuhayo diserap manana
sehingga membuat dina hati urang makna eta la haula wala quwata illa billah teh leungit sifat ananiah dina hati urang. Eueuh aku, eueuh urang, beunang urang, lamun teu urang mah kitu. Dina aya ngomong ge bahasna kusa eta ku abdi hate mah ku Allah. Itu tauhid tertinggi. Beunang saeuy kayak saya, saeuy kayak abdi. Hate mah Allah teh mah hanya bicara syariat. Lamun jelema ngaji hanya berputar di syariat ulah juga ieu beunang abdi bisa jadi muslim. Bisa betul pengakuan dina jero hati adalah kita betul-betul menang urang. Kita betul-betul menang urang. Eta peryogi urang bahasan akoni tasawuf toleka hakikat. Adhanul muadzin wala sami'a jeung lamun ngadenge isjama adana muadzini kana adana jalma ada faqala maka ngomong isjama innahu sanyana itu si muadzin kata yakti bohong jadi ada Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah kaulah bersaksi itu ayat Tuhan selain Allah. Kaulah bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Cek ngajeng teh bohong, eta jelas. Kufur eta teh murtad. Jangan ngomong gitu. Ngabohongkeun karena makna-makna dina ada Allahu akbar dibohongkeun. Bohong eta teh. Berarti Allah teh teu akbar, teu agung. Jadi di antara ciri keagungan Allah teh eta ayatna Allah mah teu aya anu ngadalau. Sakabe ayat pasti ayat menina ayatna Allah mah ieu mukhalafah ayatna Allah mah wujudna Allah mah teu aya anu ngayakeun teu arti ku akal lamun Allah butuh ka pencipta karena bakal terjadi daur jeung tasalsul daur teh balik Allah teh meunang ditakeun si A Allah kan menanyakan si A, tapi ayah nasi A diciptakan ku si B. Akal orang mah, ini mah itu ayat. Ada sebenarnya dawar, teka hati. Di mana-mana teka hati dawar, pasti Allah teh kodim itu ayat mimikina. Ada itu ayat mimikina malah mimikina gitu. Ya berapa ayat mimikina saja ayat mimikina. Ayat sanya. Kedua bakal jadi tasasul, rantai-rantai. Allah menang nyitakeun A dicitakeun ku si B dicitakeun ku si C tuluy ka kabeh abjad ge tuluy we takabul asya wahidan ba'da wahidin ila mala nihayatalah tuluy-tuluna hiji perkara setelah hiji perkara Allah dicitakeun ku A dicitakeun ku si B dicitakeun ku si C kabeh abjad tuluy dicitakeun ku ayat tununa satu endingna pencipta ieu teu hati ku akal sarebat ditepis ku logika urang. Berarti mustahil tasalsul disimpulkan di mana-mana mustahil daur jeung tasalsul pasti wajib jeung akal bahwa Allah teh qadim teu aya mimitina. Ulah masalah hadis aya mimitina aya ada aya mimitina sagala perkara anu aya mimitina eta teh pasti aya nu ngayakeun aya anu ngamimitikeun aya anu nganyarkeun alias aya anu damel. Jadi wajib cek akal sakabeh makhluk butuh ka penciptana. Urang atas diwatos satu para ajengan para ulama Al-Qur'an bahwa pencipta urang jeung sakabeh makhluk teh nyaeta Allah. Termasuk pagawean prahibeuna Allah khalaqakum wa ma taf'aluna. Anjeun beunang nyeun Allah jeung sagala perkara anu digawe ku anjeun eta ge beunang nyeun Allah. Khairihi wa syarrihi kada dilepat dapat kada mah khairihi wa syarrihi min Allah. Saya na eta perkara jeung goreng eta perkara min Allah ya Allah. Naon saya na eta perkara teh perkara saya teh nyaeta sakur-sakur perkara anu aya muatan ibadah salat saya pagawean anu saya ngaji pagawean anu saya sedekah pagawean saya eta bener Allah. Syarrihi gorengna perkara kebalikan sagala pagawean anu ngandung di dalamna kadorakaan eta teh disebutna syarri goreng
urang abangsa urang ngomongkeun batur urang zina urang maling eta pagawe hakikat beunang Allah itu hiji teh beunang Allah bangsa ciptaan Allah wali teh ngadamel Allah keseluruhanna otakna awakna pagaweana ngomongna kijuna pelajur beunang Allah urang abandungan segala perkara keterangan Allah maka orang mau menyebutkan mau menjas si eta korek dan bakal kembali ke pencipta karena masyiah Allah, iradah Allah, kehendak Allah malah kembali ke kajian orang ketika ningali anu pau alhamdulillah urang mah tina sebagian jami anu Allah teu dikehendaki jadi tukang zina eta jelema eta mah dikersakkeun ku Allah dikehendaki ku Allah jadi tukang zina lain ayah karunya kadinya jadi mau ayah cara malah karunya ya Allah jadi ya kamu Allah nakdirkan ke seseorang dina kadoraka eta ciri Allah terido eta jalan namun Allah masihan mengurang atau mengurang dikersakkan ku Allah ayah dina kadoraka dia ciri Allah terido kamu payafrohu maka kan itu suatu bunga lain bunga ujung kurang di dalam alus tapi bunga Allah dalam alus kamu mudah-mudahan ini ridho Allah bersolat ul pabima rahmatin falyafrahu ul bifatillahi wa birahmatihi falyafrahu begitu diajar orang musyahadah apa menggunakan ngaran ibadah tekadkeun Allah ningali tekad segala gerakan dia ibadah teh beunang Allah urang nangtung bisa nangtungin salat teh ku Allah urang bisa menggerakkan bibir urang ninghareupkeun hate urang boga pikiran urang yang kana daya salat keseluruhan itu beunang Allah berarti urang teh kena bandungan kana kabenaran Allah anu aya di diri urang dan sebutna teh urang teh musyahadatu minna min fadlillah musyahadatu minna minna billahi urang teh kenyaksian kana fadl Allah anu didamel dina awak urang. Jadi dia malah ayat sholat urang ketika kelikanya Rasul ini wajah tu ya tamanya kata-kata pembimbing saya ini sanyanya na abdi anu nyebutkan ini sanya abdi teh hati nama teh ngaku iya daya teh benar jadi ini wajah tu diharapkan abdi dan abdi memayangkan abdi dibandingkan ke Gusti wajihia kada alladhi wajhiya ka Allah wajhiya teh kana alladhi ieu teh anu Allah dipayungkeun ku Allah kata Allah ini wajah wajhiya illadhi fataras samawati anu ngadamel langit gerai kabayang urang segala tangkalan ajib lo mikir-mikir mana tangkalan ajib lo pada biasa urang teh ngarasa kagum eta mun teu apa ajib tatangkalan urang katingali tadi nama tatangkalan ini terjadi ayat urang bari belajar tapakur sempurna sangka sikina wae isu pakai tertentu padahal dibuka tidak ada tidur dan berproses jadi gede daun ada coba ajib eta mah itu udah bener minta mama moal teu ka hati bakal eta aya kejadian dua jadi kenapa kembali berapa eta aja dengan kedua mungkin mengawekan apa pun itu aja lebih halus gitu dan tiba-tiba sholat padu kayak nyaran dia terus sholat tiga di atas sholat itu juga yang sana bakat pun perbandingan antara ibadah bangsa hati dan ibadah bangsa badan tetap utama ibadah bangsa hati sekalipun jam sholat padu upami itu karena ada jarak jadi itu karena ada jarak lain berarti saya kalau bakal tapakur bakal pikir hati banyak soal dari hati salah ya tak ngajar yang tarikat itu yang syariat sedangkan anak tilu fondasi di beragama dan nyata orang kedah ngerti kedah ngajarin sadayana kadi syariat kadua tarikat katilu hakikat tasik iya jamaah hari adan yang tibu nyebutkan Innahu nyebatkan ada jalan teh faqala innahu yakdzibu eta badan teh bohong eta jeung teh murtad
hakikatnya ku Allah manehna sing dijieun ngomong gitu. Hakikatnya ku Allah manehna dijieun jangan murtad. Dasarnya lagi di masjid anu kafir dikehendaki ku Allah kafir. Urang dari Islam alhamdulillah bifadli ukadeuna Allah urang relakeun dari zaman Islam. Allah jauh tah ubah dirinya apa? Teu kudu bunga wae kana ubah itu. Memperkuat keimanan urang jeung keislaman urang, wa kuat iman di jalan, wa kuat Islam di jalan. Ku sanes ketolabul ilmu. Para ulama kategori tolabul ilmi mah sanesar perang di jalan Allah. Sami jeung perang angkat senjata ngalawan kafir di ilahi kalimatillah. Lamun mau syahid. Gitu. Nomor itu disebut syahid dunia wal akhirat. Sami lamun jalma nyantel wae kana pengajian. Sanajan maot nanti di pengajian, tapi boga ajaman timiti ayeuna keilmuan ninggalkeun ngaji. Ya kan aya ngaji masa seperti ka dieu ieu mah motivasi. Aman buat sakit. Paidahna ngaji teh seueur pisan. Mau tah cuma dawa ya urang apa ngaji eta cuma dawa eta mau kadang katanya syahid nah eta syahid akhirat itu anu teu banyak orang tahu orang tertentu anu nyawa teh syahid akhirat. Walau qala jeung lamun ngucap isi jamala akhafu al kiamat isi kiamat kubur teh kumpul jeung gitu teh. Jika siatan si artis. Atawa lamun aya nasahabulan ki si anu bahwa ari bulan eta aduhu musuhna si bulan masalah umpamana itu. Mun hiji jalma teh mingkamewa ka hiji jalma. Mun hiji jalma teh mingkamewa ka jae. Cek kata jamak teh laukana Zaidun nabiyan ma'aman tubi berarti terseka si Zaid waktu ku terseka Zaid nama si Zaid jadi nabi gitu wah iman pada makanan anu berarti wajib taat nabi ya wajib taat ke Rasul ati Allah ati Rasul tapi namun si Zaid kan menjadi Rasul nama iman manut kata teh padahal berandai kenal habis itu katanya. Awal kana kalau mau ayana sabulan kian bahwa ari si bulan eta anu musuh di jalan masalah contohna. Itu omongan teh nabiyan gitu. Laukan bulan nabiyan namun kasih anu jadi nabi aman tu muali man kaula bihi kasih bulan ae painahu. Tegasna sanyana si jalma eta yaqulu alama tekan perkara kolah orang tos ngadawuhkeun kana mah saha ulama rodia muga maparing kariduan saha Allah anhum ti para ulama hakahu tos dikayakeun kana itu kawasa Ibnu Husni wa qala sareng dawuh ieu Syekh Nawawi fi Kifayatul Akhyar di kitab Kifayatul Akhyar wa kada jeung eta nya kitu deui kubur ida qala di mana-mana nyarita sah-sah di jama an aduwihi di musuhna di jama walau kana robi ma abattuhu walau kana jeung lamun aya nasa robi pangeran kaula ma abattuhu walau kana jeung lamun aya ieu si sahwas di jama eta robi jadi pangeran kaula lamun mah jadi Tuhan kaulah, jadi pangeran kaulah, mah abadu kuwi mohon ibadah ka jadi berkah. Pak Inang ya perlu ada kubur. Sadar mustahil ya. Sadar mustahil menyajai jadi Tuhan. Silakan mustahil ada Tuhan malah dijieun. Saja ada perkara mustahil. Lamun mah jadi Allah, jadi pangeran kuwi mohon ibadah ka jadi. Kayak Al-Qala tawa ngomong istilmaan waladihi ti anakna aw zaujatihi wa ahabu ilayya min Allah. Al-Qala
kamu jaman waladi di anakna au zaujatihi atau di salakin atajaati pamajikan atajalan huwa ari atajalan teh eta habbu leuwih mi karesep ilaya mubuhuri minallahi ti Allah kuy mah resep kene ka anak buri daripada ka Allah manehna nikah cinta ka Allah jeung ka Rasulna melebihi cinta kana dirina buktos di kanjeng Nabi man kitu teh nya kanjeng Nabi kunaon tepan baru-baru balik geus dijamin surga tepan baru-baru dalam sholat ba'da isana 2 rakaat witirna 11 rakaat tepan baru urang teh sholat rakaat 20 rakaat tarawih teu bade teh subuh berarti bakal wis seueur sholat teh kanjeng Nabi anu geus ditinggalikeun surga tos dijamin terangan anjeunna teh jaminan termulia dijamin pasti di surga tapi tuluy ibadah ka Allah. Jadi dia sebenarnya orang takut kedua itu mah mesti dijaga. Orang jaminan naon? Saya kan turut-turut jaminan nyarita bahwa kuring mah ieu ngajabarkeun mengenai bahwa daripada ka resep kena ieu cenah daripada takwan alau atau lamun mere kas si jalma salimun jalma alim jalma ilmu takwan karena fatwa ae bayanan hukmi tegasna karena penjelasan hukum minal weri min gori ilzamin kalawan teu netepkeun kana dalil pakola maka ngomong isi jalma teh ashhadu syar'u mencoba teh bla 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 ada gitu nah eta teh ada euy eta ngomong kitu teh buat ashhadu syar'u nah kitu syarat ieu teh agama jadi dalam ayat jelema dibere penjelasan tentang hukum mere fatwa min dua ilzamin kalawan itu ayat penetapan dalil hanya nerangkeun hukum dengan warga dalil sehingga ada syarat ada teh syarat lainnya ya guru maka teh teh hukum asluhu ari asalna eta ayu sayyidin sehingga jadi ayu sayyidin itu ayu sayyidin hada syarat ayu sayyidin nah ieu perkara teh hada syarat kita agama sehingga jadi hada syarat muridan mana yang kalau ayat itu nya ngomong oke teh hukum apa sanes mah gitu nah beda teh syarat sanes eta mah teu aya naga nyinakeun nya maksudna yang berjelas dia teh hukum syarat tapi pendapat berbeda kumaha itu mah teu gitu yang jadi mutatan nyata di mana-mana ngomong gitu teh maksudnya istighfar itu karena agama karena syarat al-qala tawang ucap di sijama laknatullah ari laknatna Allah eta ala kulli alimin sunat tadi al-qala tawang ngomong sijama laknatullah ala kulli alimin aja ngomong laknatna Allah mah pikeun kajalmaan hati kade teh pokona laknat Allah mah pikeun kajalmaan hati nah padahal lo kajalmaan hati teu nomor ilmu tapi dilaknat Allah atau lo kajalmaan boga ilmu jeung ngajaan menuntutkan karena ilmu sedangkan zaman menuntutkan ilmu tadi lah tahu itu nyinggung sorangan kata-kata kita bisa jatuh karena murka gitu. Ulah dikaitkan kata ajinan kata ustad kata anu identiknya itu kata-kata cuma orang alim gitu mana ajinan mah dilaknat atau tak ada bisikan kan ini karena logika mana berjalan jadi loba ajina loba pengetahuan tentang agama tapi itu tingkat aku untuk mencerminkan karena ambil omongkeun karena keimanan sehingga menjas saja mate tina pemikiran mana jadi gitu nah dengan keilmuan dari omongan gitu teh bisi nyerempet karena pamun karena geus merendahkeun ka alim teh jamaah boga ilmu ari jamaah boga ilmu hakikat mah dibere ilmu ku Allah ari
jalma anu sekali budak ku ilmu eta teh ciri jalma anu dimuliakeun ku Allah. Sanajan can amal ya. Sanajan can amal hanya pengetahuan saja tentang ilmu agama anu aya dina diri mana can bisa mah eta teh geus aya Allah ngamuliakeun ka eta jalma ku ilmuna. Ku ilmuna. Maka ketika aya lamun dengan bahasa urang biasa anu boga ilmu dari urang disebutna ustaz ajeuna gitu. Mama pamirsa tak urang teh kata eta dah tanah Allah mah boga ajengan jangan notabene alim ka eta alim ka laknatullahi ala kulli alimin wahya ari laknatullah Allah teh wahya ari laknatullah eta minallahi ta'ala minallahi Allah ta'ala eta ibadu abdi. Jadi laknat Allah di Allah mah nyaeta ibadu abdi ngajauhkeunana eta hamba bisuhtihi ku benduna Allah. Jadi ketika orang dikersakeun ku Allah, bahasa urang mah tahu dikersakeun ku Allah, urang ningali neraka, urang teh kudu bertambahkeun. Ieu teh ciri Allah teh bendu ka urang. Pada tadi dia segala pakaian itu benar, sekali benar apa? Hatta kotor kotor bisa jadi itu hati, kayak juga itu rakat, itu benar. Bukan kabelnya ku Allah, jadi benar Allah. Jadi lalu udah dikasihkan ku Allah dia pada rakat, begitu lah. Kita ciri Allah teh ke terido Allah. Tak tahu kita kurang itu kita terido Allah. Jadi doa orang husnul khotimah teh pada terido Allah, mau teh terido Allah. Salat teh ridho Allah hakikat nama misalnya nama baik ibadah ketua salat sunnah hayang ridho Allah cake-cake wiridan kabeh ge hayang ridho Allah gitu. Tapi orang tergeuning ketika orang ditibakeun kana karakaan teu kapikir bahwa Allah teh keur teu ridho ka rakaat manehna gitu. Alanat nawata nyaeta ibadul abdi ngajauhkeunana hamba bisuhtihi ku sabaraha Allah. Eta lamun laknat ti Allah subhanahu laknatullah. Wa minal insan laknat nabi jelema mah itu jae laknat kaki amal. Nah, gitu. Laknat kaki amal. Wa minal insan ti jelema mah laknat teh nyaeta adu'amu bisifatihi ngaduakeun ku sifatna batna. Wa huwa amrun dan kaya anu dimaksud laknatullah teh. Anu disebut laknatullah teh nyaeta maksudnya di omongan jelema anu tadi teh jelema teh ka jelema laknatullah ala kulli alamin laknat Allah mah pokona ka setiap ajengan laknat Allah pikeun setiap ajengan maksudna nama padahal teh jelema gitu. Jadi ngajauhkeun jelema eta tina deukeut ka Allah bisifatihi bisifat ka insan wa hada jika dia kadua alita eta amrun perkara guna dina ibadah. Anak kuli alimin ka saban-saban jalma alim berilmu. Tahu ngomong gitu teh muridan bari. Jadi ini masalah akidah mah bakal hubungkeun jeung patekana omongan teh. Seperti dia nya saur atuan Syekh Abdul Qadir Jailani kun biirni hirup teh. Nabi Musa mah kun biirnillah. Anu maot kun Nabi Isa dihidupkeun deui kun biirnillah. Jadi lain deui maot teh. Kudu hirup aja kalau di Allah. Terus ada pada masanya, hirup mana? Ini dulu. Kayak Wahabi itu pun mesti kumana nama lagi kumpul ini. Nah, teman-teman aja lagi karena saya ada hadis pula. Apa ini itu? Hakikatnya apa itu? Ayat-ayat Allah. Wah, Allah diucapkan itu nak kuasa Allah di sana. Kuring teh dan lainnya Allah. Jadi kum biiznillah jeung kum biiznillah teh sarua bae cuk jalma tauhid mah. Lantos ku orang hakikat mah bahwa kum biiznillah jeung kum biiznillah teh sarua bae Allah jerona teh. Kum biiznillah. Dan buat saya mah geus ngaku diri nanti teh udah bae Allah. Berarti iya Allah kesana seperti sadar ayat perkara ini adalah benar Allah ada tidak Allah minta maaf dia
adalah di awal berani tak ngalir cenah di popak jantung. Pertanyaan, mual ayah bisa ngalir, jantung mual berdetak mual nompak, itu hanya menggerakkan. Saya nggak gerak-gerak teh, apa? Berarti pada malam. Itu dicari diri ulangan atau diri batu. Anu, miliaran jelema di dunia hidup, kami ditutup bawah, diberikan ku Allah, jantungnya diberikan ku Allah. Kenapa lupa di kompis kembung? Mual lagi kituan nama ayah untuk nanti itu. Ada teku. Bahkan katanya anatomi di jero tubuh orang ginjal bisa menyaring dia racunnya pulang masuk karena tubuh dibuang karena kehampangan. So, ya, tapi tidak medis. Allah tidak apa. Tinggi luar mana? Nyawa tadi itu benar kayak bu, sana belum lima. Berarti ingatkan dia di mana? Teringatkan madam dia lagi kedahan. Teringat kan madam amis di naik makanan. Teringatkan madam pupuk naik makanan. Dah mana itu pupuk di mana? Jadi dia kira istri ingat kau buka dia masuk rumah istrinya. Padahal ada tadi proses malam. Digiring jenakku khusus besar. Tak khusus berarti tuan tema tuan seorang lama dan tuan ayah dengan gerak-gerak. Teori mata dulu 5 Juli sifat Allah mana tidak banget bahkan di diri orang Allah tidak makan diri orang menggerak-gerakkan orang ngecipkan orang ngambil orang anu di jero tubuh orang ngarobah-robah orang ngarobah-robah orang ya bagaimana kermolaknya kaset gerut-gerut ya tiap detik Allah ngarobah tahunan terbang masa banget itu ngomong gitu tuh berarti kan ngarobah kata-kata malihan tak ada sebutkan ihdina siratal mustaqim dan mesti didudukan ke abdi karena jalan lempang teh dina ningali dina ngomong dina naon teh aya Allah nipang lihat hati mata pakun karena ada malam Allah bageula mah itu Allah ngarobah-robah dina anu kabayang urang bageula kasep babaturan urang teh akhirna mah jadi kieu di tempat Allah. Oh, kan kayaknya anak orang gitu. Dua. Eta disebut zaman pesan wilayah teh bahwa ternyata ketika hatena geus tersambung sagala oke adalah Allah kejadian ayat segala perkara dibalikan kabeh maka Allah wa ilahi untuk kembali ke segala perkara maka Allah itu ngeunangeun moal jadi keluhan ya geus nyaho ieu teh bener Allah geus nyaho ieu teh moal teu geus titis tulis diajari bakal kita terjadi. Coba geus nyaho karena ganjaran ketika urang hidup karena takdir Allah itu adalah pahala terbesar. Itu. Jadi mau aya kalau kesal. Nah, diberi tapakur. Jadi teh bener Allah. Allah kan ada jadi dina sepura dilawa. Allah. Berarti yang jadi teh karek ieu urang baca teh geus mantap dahulu karek ieu jadi Allah. Maharohina Allah masih cager api dengan rasa nyeri setiap tahun kayak ayahnya ngajaran nyeri hutu teh kurang geus kasar ini kurang rasa berjamaah di hutu kenapa kurang ahli bisa kalau teh tapi 100% Allah kuma Allah dari awakan Allah di kuma dengan Allah punya Rio seperti tadi ternyata muridan kadang-kadang lebih kau ucapan eta jamaah kullu alimin 80 alimin teh eta istigroko kana meangkeun istigroko kana meangkeun tadi tanya laknatullah ala kulli alimin laknatna Allah teh laknatna Allah ka setiap ajengan itu lah konotasinya aja kita berilmu itu bahasanya bahasa udah laknatna Allah teh pokona betul ka sakabeh ajengan istigroko meangkeun ka sakabeh ajengan kulu pardin min aprodil ajengan di jero nate itu ajengan tegas kakabun kata kulu alimin tahap maksud itu kubur teh lamun dina hatena aya mantap gitu lolobana ajengan teh bakal lolobana neraka eta teh pertanyaan lolobana berarti sebagian lain teh anu dimaksud dina pengiran nya ajengan teh amalkan emunah ajengan anu entah makan emunah ajengan suraya ajengan emunah ongko
ngomong kieu tapi kan begitu. Eta mah teu murtad, karena bisa murtad kan eta anu menyebutkeun setiap sakabe. Alis digolok meakeun kana keseluruhan anak alim gitu. Aya isti'ab, tegasna anu menyeluruh itu anu ngaliputan ka setiap zaman alim asyamila anu li ahadil anbiya'i kasara sajina bidang-bidang nabi karena nabi ge alim, ulama alim, para wali alim, ulama aya alim itu boga ilmu kan yang benar baru aya berarti kan gitu anu bagus sedikit eta alim kan tadi itu bukan tadi maksud kakak mah eta murtad sakale laknat Allah bikin ka sakale itu jalan alim kakak kebun di jalan aya wali aya nabi ya rasul yang ulama eta mah murtad. Lamun maksud istiqroh meangkeun itu mutlakeun asal alim bae itu untuk kita tek nabi ongko ulama itu asal alim sebut alim mutlak di ayat batas dari kaidah. Terus sawana pamutadan mutab ucapannya ta'ala atau ngomong istilahna ana bariun minallah kuring mah geus bebas ka Allah mun cek sunana kitu kuring geus bebas ka Allah murtad ana ika bae tabaliun anu lubaran ai baidun anu jauh minallah ti Allah kuring mah bae geus jauh Allah murtad kecuali ngomong kitu karena ketawaduan lamun jauh dalam bentuk siga teh eta mah pengakuan gitu tamin dina sendiri ngajaukeun diri tina jauh alus tina ngajaukeun diri tina rasa alus gitu eta gitu mah mangke ge dina gaya bahasa beda artinya dina intonasi bahasa tubuh dia orang bisa menjas oh murtad ngomong gitu oh murtad ngomong gitu nah, tapi para ulama tadi ngomong gitu teh muridah bidalika aman-aman jaga waya namun langsung ngomong teh bla 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 Aminan malaikati atau kulitan lubaran di para malaikat aminan nabi atau kulitan bebas di nabi terketerikatan bebas ya murtad sholat sallallahu alaihi wasallam sholat bukan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi kasalamatan ya Allah aminan Qur'ani atau bebas tina Quran lubaran kulitan Quran